Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Ki Kampak yang akan terus menghibur, memberikan hiburan untuk masyarakat Indonesia ya, dengan bahasa logat Sunda ya. Di dia Ki Kampak istilahnya akan memberikan judul anu disebut naonnya pelit kadewek. Pelit kadewek teh kadiri sorangan. Tah aya anu beunghar loba anu nepikeun kanu disebut pelit kadewek. Kunaon cenah Ki bisa disebut pelit kadewek? Nu disebut pelit kadewek teh lamun hayang nyatu ngeunah, hayang daa ngeunah kudu numpang ka batur. Geuningan? Henteu geuningan. Anu lega sawahna uplak-aplak teu kadeuleu nepikeun ka satungtung deuleu sawahna lega. Di dinya boga panyakit anu disebut pelit kadewek. Anger barang lebokna di imah, barang daangna di imah henteu ngeunah manehna. Jeung teri ge anu disangrai teh teu make minyak kudu disangrai. Aya ningan teri nu disangrai, teri naon teh? Karunggoni naon aranna teh. Jeung nu kitu. Paling manggih jengkol ge anu goreng lain nu alusna. Sambal cukup dikurek-kurek we. Uyah jeung cengek naon ngeunahna, naon mirasana hirup nu kitu. Disebutna eta anu boga ajian pelit kadewek. Lamun hayang ngeunah teh kumaha cenah eta barang hakana? Nah, aya kieu. Lamun hayang barang hakan ngeunah teh manehna mah kieu nya. Lamun boga nu digawe, nah nu ka sawah numpang ka batur daangna teh. Lamun boga nu digawe mah ye nyadiaan endog asin, endog gorengna, angeun hayam, sayur bayem, kumeli naon tah disanggakeun kanu kuli. Kakarek manehna bisa barang hakan ngeunah di dinya, numpang istilahna mah kanu digawe. Tah eta nu diarana disebut pelit kadewek. Tapi lamun teu numpang di nu gawe manehna teh bisa barang hakan ngeunah. Teu jauh jeung teri nu kitu weh. Pajar teh sepat siem ge can mending ngeunah cenah. Sepat siem hiji geus saminggu ngeunah di mana. Begitu dihakan teh kumanehna ningali sepat siem dipocel hayang dagingna meureun liat. Cep teh kanu tulangna. Aduh cenah, aduh. Kot nyeri cenah lebok cek aing teh tah. Akibat pelit kadewek teh kitu. Pelit kadiri sorangan. Boga naon-naon ge moal kahakan karena naon pelit kadewek. Nu kitu tah. Emang manehna beunghar naon, tapi mun barang hakan kudu numpang wae. Aya nu kuli macul kakarek manehna bisa barang hakan ngeunah meuli pindang tongkol 50.000-eun jeung peuteuyna jeung sambalna. Kejona nu alus ribut numpang barang hakan di dinya. Tah kakarek di dinya manehna bisa barang hakan bak-bak ngeunah. Tapi lamun geus teu musim pakulian, sawahna garing, tah di dieu kasiksa dirina pelit kadewek di wae. Teu bisa barang hakan ngeunah di wae. Lebokeun teh teu ngalareunah weh nu basi di daangan. Cik atuh ai kejo murah teuing mah tong dihakan. Ieu mah kejo anu geus campur jeung ketan nya jaba leueur jaba bau. Sugan teh kosmosna eta teh padahal mah lain kosmosna, pelit kadewek teh akan dihakan ku manehna mah ampun. Nyambal cukup ku uyah jeung ieu naon mah bawang hungkul nyenek ngeunah di mana. Mentak anu ngeunah mah hirup anu sehat, normal-normal wae barang hakan sing eunah boga duit. Karena naon? Lamun awak nu digaweana berekeun vitamin kanu awak ulah sampai nepikeun ka pelit kadewek. Nah, kitu nya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.